apa ke bagian BLT tuh. Balik, jangan di tengah halangan. Doma aing. Kemana doma aing? Buah-buah di paling. Jul katuk ndak duy eueuh. Wah doma aing ge. Aing mau. Kela di mana disumputkeun doma aing ge. Eueuh, di dieu teh. Di mana ieu? Kela. Oh, heeh. Ieu makan kana doma aing nu can beresnya. Oh, itu doma aing mah. Heeh. Aing teh da ngorak keneh geus selimpeurang. Buah-buah aing teh gara-gara manuk, mikiran manuk kata dia. Untung doma urangnya aya keneh. Tapi da barudak aya nama barurung. Manuk aing di imah hiji-hijina anu panggacurna digubug. Tapi da pemuraning manuk kotak amal oge nu di masjid dibarawa ku barudak eta mah dasar barudak kelo. Ayeuna mah aing hayang nyaho teh nyaho. Manuk aing hiji-hijina kudu digantian. Ayeuna mah aing ek nekat pokona mah. Tapi mun di teleponnya minta tulung ka polisi bakal pacuri we aing kudu loba pembayaran. Oh heuh. Aing teh boga nomor mamang aing hiji-hijina eta. Uang telepon ku aing. Kejong di kamana sinyal teh? Ngadak-ngadak, aing kan butuh teh. Kamana sinyal teh? Buah-buah keur jumaahan sinyal teh. Perasaan aing kembali meuli 3000-an sakarung sabulog, tapi sinyal hiji acan. You suck. Sudah aya sinyal gimana? Caang-caang ya, aya gambaran dah. Buah-buah kudu naik aing teh sangkan benang sinyal teh. Cing, uang naik heula. Uyuh. Malum aja dong di kampung. Oh, sinyal acan. Buat kudu init aing kamera sinyal kabeh ditu. Halo, Mamang di mana? Apaan sih? Ini siapa? Mamangnya di mana? Yaudah ngomong. Gunta ganti nomor. Kenapa lo ganti? Begut teh kalau salah sambung. Ku aing keur narapsu teh nya. Bangsat kalakanya ya mah. Karena mah aing kudu nyobaan deui ya. Nelpon mamang aing sakali deui ya. Mana di mama aing keur hariweuh teh nya. Telepon deui sakali deui. Nomor yang ada 7 sedang nih. Duh, kayak cara nama ku ditungan sugan we aya nelpon baliknya. Nuan sugan we malik di nelpon gerak ke we kalau kesayangan teu ngarti. Sombong amat. Mun teu keur butuh ka mamang teh. Tah, nelpon euy.
karena saya bisa merasakan betul betapa sangat beratnya. Berat, tapi dah Abi sabarlah, sabar. Abi pasti bisa sabar lah. Mudah-mudahan eta baduk ka panghideuinya. Doakeun we ku Amang, Abi da meureunnan diriungkeun lah bebeja meureunnan ka RT, ka RW. 2 hours later. Bageuna aing ari geus nelpon mah ka aing. Jadi terapi segala aing. Rasakeun sia barudak. Pokona mah beak bae, beunang. Ditewakan hiji-hiji bujurna. Alah tobatnya kerma manuk eueuhnya eta ge masalah can beres. Kita mah sero ikut campur deh. Lihat balong deka tuh. Walau kan hiji acan bingung ari kieu carana mah. Gawo aing teh muncul barudak urang mah. Oh, ganti mau setrum katong. Leur. Jeung deui anjing. Atuh. Sangkaning balong uing mah sagala aya lauk nilem jawer nilagit pokona mah hewan endemik hungkul di balong itu raib euy jacan kuraya burayak ke bari tinggal enol tuh mau ngopi lah riut sirah ya bapak teh awas coba ngopi warung kalaka tutup babas jadi anyu ku aing punten aja mita ya teu nema buang jalema di jero teh maklum tuda aya nama kursum nyawa jalema teh areueuh imah we ngadarku gawean. Aya Bang Em. Woi. Oh, Bos. Kunaon Epung? Ieu teh ngopi mesen kopi teh Komas da eueuh nu boga warung teh kaharti. Beger mah. Alhamdulillah. Lain aya mejana manuk leungit Duh, nya kalaka di bukit deui abdi teh geus sedih saudara mah. Heeh, nya Kang. Padahal pasti tawarnya. Kalaka di Barawa ku barudak si Barbel. Iraha eta teh kejadianana teh. Pokona mah kamari rebotos jumaahan lah kira-kira. Pas ku kuring ditawar, Nah, nya akang nyingkah manuk oge ikut-ikutan nyingkah gitu dah. hari raratanana kumaha eta teh. Geus kieu tukangnya namanya. Oke lah, meureunnan urang ngariung lah, urang awe ka RT nya, urang diungkeun kumaha urusna meureunannya. Udah lah meureunnan sing sabar we, mudah-mudahan barudak saenggalna. Ya siap, ya siap. Besoknya ampurannya. Ya.